Bauhannya nakeun di tembang lamunan bagi kanggo para pemuda sadayana. Di kalangan pantomang-tomang masih di hatelana. Serta cara pantomang nu saresna bari sabilankeun bagi masih itu para saudara kanca. Jangakeun kesubuhan. Daun kalapa nu oyak katebak angin siga gupaina kawas gupaina nu lawasila kasawang deui niembongan deui asih unggaran nu teu kaonten dina lamunan mun seuk manehna kiwari aya gigireun meureunnan hati moal tagiweur dirungrung gandung atuh kamana